Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tara'a mangkalamun anyar teka apa maniun kang nyegah darope utawi surahe mengkonon iku kahaedin kaya bolonan. Dorope anyar teka ba'dama ing dalam sawise barang silahe mado kang wus kaliwat jama oleh kaliwat min waktiha saking waktune ya salat ma ing barang silahe ma yasauha kang ngamot yasima ing salat watuh roha lan samalihe ing susucine salat. Linahwi salisin karana saumpamane wong kang lara beser lajimahu mangka wajib ing ieu si wong apa qadha ngodoane ieu salat apa qadha ngodoane ieu salat auzala atau ilang auzawalul auzala auzawalu auzala atau auzawalu auzawalul mani atawa anyar teka ilange kang nyegah waqad baqiya ale temen-temen kari oleh kari minal waktu saking waktu apa qadru takbiratin kira-kira satakbiran lazimatu mangka wajib ya salat ing ieu si wong wa kadalan iku kaya iki wajib ma utawi barang silahe ma qoblaha kang tetep yasima ing dalam sadurunge salat in jumiat lamun bisa den jama ya salat oleh eden jama ma'aha sumartane ieu salat anu ma qoblaha sumartane ieu salat fa in tara'a mangkalamun anyar datang tiba-tiba naon maniun anu ngahalangan kana sahna salat anu ngahalangan kana sahna salat anu ngahalangan kana wajibna salat saperti mana mani teh anu ngahalangan kana wajibna salat kahaedin saperti palangan men iraha ieu datangna eta men datangna eta hed teh disebutkeun mani teh ba'dama sanggeusna waktu mado anu geus kaliwat eta si waktu min waktiha tina waktuna salat ma ngaliwat ayeuna mun takana waktu yasauha anu mahi eta si ma
kan eta salat watuhroha jeung kana susucina ya salat linahwi salisin karana saumpamana nyaeta beser lajimahu mangka wajib ka eta yeuna si jalma naon qadauha ngodoanana eta salat. Ya salat anu wajib, salat dohor, salat asar, salat maghrib, isya, subuh. Eta teh nyaeta syaratna wajibna salat eta teh di mana-mana bersih tina haid jeung tina nifas. Akil, baleg, berakal, oge aya namun tegas baleg, oge nyaeta suci tina haid jeung nifas atawa henteu keur haid, henteu keur nifas kitu heulaan. Ayeuna tiba-tiba keur bersih ya, awewe aya lalaki tara haidnya, berarti ka haidin teh meureun keur awewe heula ya. Begitu ayeuna keur bersih salat gancangna carita dur ayeuna mun tama eta lohor dur ayeuna mun tama datang ayeuna mun ta waktu lohor atan salat biasa ayeuna mun teman tidur cong teh gitu tidur cong teh salat ayeuna mun tabiasana jam 1 salat ayeuna mun tabiasana jam sabaraha jam 1 awewe ye kudu nyaho kudu bener-bener nyaho ya. Ku sabab ayeuna biasa kaleken kana salat teh di urang mah gitu teu alus eta teu menang lah ngengengan oge. Nah, ari pek teh ari memeh jam 1 nu kabiasaan salat lohor jam 1 teh si awewe ye nyaitakeun awewe lah ye si awewe teh berbei we datang haid atawa datang nifas atawa aya namun teh datang nifas. Aikeun lalaki aya namun teh naon atuh lalaki mah lain haid lain nifas. Ya, naudzubillah min dzalik. Begitu ayeuna mun biasa salat ayeuna lohor jam 1 taruh ayeuna setengah 2 gitu. Memeh ayeuna mun teh praksa gerebeg we. Allah siweuh. Edan teh gelo teh atawa ayeuna mun teh naon sakalor teh. Atawa ayeuna mun teh ayeuna meureun usum naon kasurupan gitulah. Kasurupan atawa ayeuna pingsan. Ukur ayeuna mun tama eta jam 12 andai kata lohor ieu ayeuna mun teh ka jam 1 terjadina bijilna haid terjadi bijilna nifas atawa terjadina ngagarebeg teh mahi sajam salat 4 rakaat salat lohor jeung wudu mahi aya can salat nah kabro garebeg ngagarebeg mun lalaki atawa sakalor atau lah kasurupan ayeuna mun capek wae teh mah pokona mah anu ngilangkeun kasadaran kitu tah. Mun awewe tadi contohna naon? Kaburu haid khusus ayeuna di awewe. Tah eta salat lohor wajib dikodon. Lamun eta jelas, haid mah jelas. Haid nifas pasti ayeuna ngaliwat cenah salat lohor pasti. Ngan ieu mah anu ayeuna mun teh edan meureun nya edan meureun aya edan sariwat kitu maksudna teh seuah saliwat ngan pasti ieu mah ya paling ayeuna mun saliwat ge meureun pokona mah cager asar we kasurupan teh cager asar we eta ayeuna mun teh mah anu sakalor teh cager ayeuna mun teh naon teh asar we eta ayeuna mun teh stres teh nah eta nu tadi ayeuna mun tan waktu lohor wajib dikodoan karena hiji waktu aya mane eta datang mane eta geus manjing waktu salat kadua
geus cukup tina waktu eta karena datang namane he sajam sudah kita cukup baik pakai 4 rakaat. Nah, teu wajib dikodoan. Eta teh wajib aya namun teu dikodoan. No eta teh salat eta teh wajib aya dikodoan. Sabab waktu sajam eta menangan waktu nu pas we gitulah ngan ukur mah keur wudu jeung ayeuna mun teu jeung salat eta weh berarti ulah lilating sajam meureunana 10 ayeuna menit cukup sabada datang waktu lohor 10 menit kemudian gerebeg weh 10 menit kemudian perbai weh datangnya. Nah otomatis aya teu meunang salat dah haram ayeuna salatna oge teu sah ayeuna mun teu salatna oge jaba haram jaba ayeuna teu sah nu salat lohor eta wajib dikodoan awe wajib dikodoan wajib aya nu dikodoan gitu wajib aya nu dikodoan ulah aya namun teu dikodoan ulah teu dikodoan salat aya namun teu eta sabab eta nyaeta mahi sa salateun jeung mahi nyaeta sa susujieun. Nah cenah aya namun teu mapangna ieu aya namun teu mah teu buru-buru salat atuh apanya teh beser kitu. Pan aya namun teu manaon beser mimalayasihu ma'ahu taqdimut tuhri alal waqti. Jadi aya namun tamek kieu umpamana kan ari anu beser mah alias anu langgeng hadas teh kan anu beser anu langgeng hadas jadi wuduna teh kudu wudu dadakan hiji nyaeta aya namun tamu wuduna lamun keur salat lohor kudu geus manjing waktu lohor wudu keur salat lohor memeh manjing lohor keur anu daim hadas salah satu daim hadas teh besar ngacayo teu eureun ayeuna mun teu mah nah mangka teu meunang wudu memeh datang waktu lohor teu sah wuduna kudu engke geus ngalor kakara wudu jadi lamun wuduna manjing lohor nah teu sah ayeuna wuduna keur nu sisalisin teh nu beser teh alias nyaeta kata anu ayeuna mun teh umumah daim hadas we kan anu sehat mah meusing wudu ti subuh keur salat lohor kan bisa ai keur nu sehat mah kamu aya 10 menit deui ka lohor meusing wudu ayeuna mun teh mah urus subuh wudu oge masih ngurut wudu semua oge ai keur sehat mah bisa dipakai ayeuna mun teh salat lohor tah mah aya nu daim hadas mah kudu dor lohor kakara aya buru-buru kacai gitu buru-buru ayeuna mun teh kacai jadi wajib nu kahiji ngodoan salat eta kadua andai kata teh ieu teh nyaeta ieu namun tama aya salat anu sakoblana anu sah dijama jeung eta anu sah ayeuna jeung eta teu wajib dikodoan ayeuna mun jeung anu sakoblana teh wajib ayeuna mun tama jeung anu sakoblana teh contohna teh contohna awewe begitu ayeuna mun tambah datang head jadi dina waktu kadua dina salat anu sah dijama toh deuk jama takhir salat ayeuna mun tambah lohor ka asar berarti lohor adzan nah begitu ayeuna mun teu geus datang waktu asar memeh ngalaksanakeun salat jama teh geus kaburu datang head atau mun keur lalaki kaburu ngagerebeg atau sakalor teh mangka wajib ngodoan eta salat asar
jeung nyaeta ngodoan salat lohor sabab ayeuna asar jeung lohor sah di jama. Lamun teu sah di jama modal ayeuna subuh hungkul kodona teu katarik ayeuna mun teu jeung anu katukang. Maaf fardin qabla ha'in saluha li jamhi maha wa adraka qadrahu li annahu adraka min waqtiha ma yumkinu fihi fa'ala fala yasqutu bima tara'a ba'dahu. Panjang mal ayeuna mun teu cukup dihartikeun ayeuna. Jadi moal ka ayeuna mun teu nanyakeun paham teu paham da can anggeus kitu masalahna. Kalau mun ayeuna mun teu geus anggeus masalahna kakara ayeuna mun teu make nu ganjal atawa teu paham ayeuna mun teu belah mana ayeuna mah acan anggeus kitu. Can anggeus ayeuna masalahna. Aw jawal mani wallahu a'lam bissawab.